Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ruwiya an Syakik ibn Ibrahim radhiyallahu an Az-Zahid radhiyallahu anna rajulan sa'alahu wa qala innan nas yasummunani salihan fa kaifa alamu anni salihun aw ghairu salih. Wa qala lahu Syakik rahimahullah adhir sirraka indas salihin. Qala radu bihi fa'lam annaka salihun wa illa fala. Wa thani a'ridi dunya ala qalbika fa inna raddaha fa'lam annaka salih. Wa thanisu a'ridil maut ala nafsika. Ruwiya diriwayatkan dari Syakik Ibrahim Az-Zahid. Sesungguhnya anna rajulan sanyanya na di pamagat salahu naros kanjena. Saur eta pamagat ka Syakik innan nas yasummununa ni salihan. Sanyanya na jalmi-jalmi nganamian ka abdi jalmi soleh. Teras eta jalmi si pamagat teh kumaha abdi uninga bahwa abdi teh jalmi soleh atanapi jalmi teu soleh. Jadi naroskeun ka Syakik eta pamagat tentang kedudukan jalmi soleh. Ari abdi teh geus disebatkeun ku batur mah soleh. Tapi ari abdi teh jalmi soleh atanapi sanes. Itu pertanyaan. Numawi ku ayeuna seueur jalmi dina paribasa nyebatkeun jalmi soleh teh rupi-rupi. Aya jalmi seorang tua atau sepuh, jalmi sepuh nyembatkeun soleh kana janten murang kalihna, di mana murang kalih tara angkat-angkatan ka mana-mana. Alhamdulillah budak abdi mah soleh, naon sirina tara indit-inditan cicing wae di imah. Jadi murang kana pangmodulan teh eta teh soleh cenah kitu. Aya deui nu naripan soleh teh di mana murang kalihna teh barang kirim tuangeun, barang kirim leuteun kana janten ibu ramana teh. Alhamdulillah budak abdi mah di mana dang teh sok barang kirim beas, kirim sadayana, kirim leuteun. Aya deui jalmi teh nyebatkeun wa soleh teh di mana-mana jalmi teh getol ibadah. Budak abdi mah alhamdulillah isuk-isuk ngaji sakola. Beres sakola tuluy budak abdi mah ngaji. Beres ngaji tuluy ngaji deui magribna teh. Enten naripan soleh teh di mana murang kali getol salat ibadah. Tah upami ninggalina kategori tarif eta berarti naripan soleh teh rupi-rupi. Aya nu disebut soleh teh nu cicingan, aya nu disebut soleh teh nu barang kirim, aya nu disebut soleh mah nyata jalmi anu getol ibadah. Upami secara tarif ulama ba'dul ulama ngamanaan nu disebatna soleh teh nyata al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibadi. Anu disebatna soleh teh jalmi nu bisa ngadegkeun hakna Allah jeung hak hambana Allah. Hakna Allah urang ibadah ka Gusti Allah itu hak Allah diibadahan ku urang. Hak hambana Allah urang ngalaksanakeun kegiatan sosial. Teu disebat soleh jalmi nu getol di masjid mun jeung tatanggana teh akur. Teu disebatna soleh jalmi jeung tatanggana bageur tapi tara salat. Jadi soleh teh hak Allah dicumponan, hak hambana Allah dicumponan. Jadi antawisna saur Syekh Syakik ditaros ku benci pamagat. Syekh Syakik naon si ari jalmi cirina ieu mah. Cirina jalmi soleh teh kumaha? Walaran Syekh Syakik ari ciri soleh teh kieu cenah. Adhir sirraka indas salihin fa in radu bihi fa'lam annaka salih wa illa fala.
tembongkeun rasa bunga anjeun ka jalmi soleh. Lamun anjeun bunga lamun ningali jalmi soleh berarti anjeun teh soleh. Lamun anjeun teu bunga ningali jalmi soleh berarti anjeun teu bunga. Dan upami urang soleh jalmi soleh mah lamun ningali jalmi soleh deui teh bunga, alhamdulillah aya rencang. Pastabikul khairat lain jalmi teh hasil kasaingan justru sae, bahkan upami kapungkur mah jalmi soleh jeung jalmi soleh teh silih layan, silih kunjungi. Sok sanaos eta gaduh pasantren ageung, ieu mah gaduh pasantren tapi jalmi soleh silih kunjungi. Kiai jeung kiai teh, kiai ti Banjaran ka Cangkring silaturahmi, nu ti Cangkring ka Ciparai silaturahmi, nu Ciparai ka Majalaya di silaturahmi, jeung silaturahmi ka Murawi silaturahmi. Sok sanaos gaduh pasantren nu hiji nu sapani teu gaduh pasantren tapi ninggalna kasolehanana teu terbatas. Pan ayeuna mah henteu. Kulantaran urang geus ngarasa cukup boga pasantren badag ataha hayang silaturahmi ka jalmi-jalmi soleh. Ari jalmi-jalmi soleh mah resep rodubi. Resep ninggal jalmi soleh. Ninggal jalmi soleh teh resep. Lamun anjeun resep ninggal jalmi soleh, palam anu mah soleh. Lamun anjeun resep ninggal jalmi soleh, anjeun teh soleh. Lamun anjeun resep ninggal jalmi soleh, anjeun teh soleh. Badak mun teh mah ninggal para alim ulama, jalmi-jalmi soleh, kumaha oge urang kada cinta we ka para alim ulama, ka jalmi-jalmi soleh. Sanes ulama hungkul tapi sadayana jalmi soleh. Urang kada dipika cinta jalmi soleh. Lamun urang mika cinta ka jalmi soleh, maka urang disebut jalmi soleh. Bahkan Imam Syafi'i dulu teh ngadeukeun, saur Imam Syafi'i, abdi cinta ka jalmi soleh. Sok sanajan abdi san jadi lain jalmi soleh. Orang uninga kumaha Imam Syafi'i anjeunna jalmi soleh. Tapi anjeunna tawadu. Kudu anjeun mika cinta ka jalmi soleh, sok sanajan urang can bisa jadi jalmi soleh gitu. Jadi ku tawaduna anjeunna. Jadi sok sanaos urang teh sanes jalmi anu soleh, maka urang kedah ari cinta ka jalmi soleh. Mudah-mudahan urang kacana soleh barangkali ka jalmi soleh. Bahkan dina sapani riwayat dina kitab Ta'limut Ta'limah ulamun urang ngagungkeun atau ngamuliakeun jalmi soleh, maka urang bakal dijadikan jalmi soleh, turunan urang bakal jadi jalmi anu soleh. Janten hoyong dijanten jalmi soleh, murangkali urang turunan urang jalmi soleh sing cinta ka jalmi soleh, maka urang bakal dijantenkeun jalmi-jalmi soleh. Janten ka hiji lamun cirina sama syaki jalmi soleh teh nu kumaha? Nyata jalmi anu cinta ka jalmi soleh. Lamun urang teu cinta ka jalmi soleh teu sanes jalmi soleh. Anu kadua, a'rudi dunya ala qalbika fa in raddaha fa'lam annaka soleh. Sawa syaki anu jalmi soleh nu kumaha? Singkahan ku anjeun dunya dina hate. Lamun anjeun geus bisa nyingkahan dunya dina hate anjeun teh soleh. Pan urang mah tubiheun. Leungit atos 100 perak mah 1000 atau 2000 mah urang teh emot. Tapi mun teh ingat 50.000 wah de emot-emot. Eta teh nandakeun urang teh cinta kana artos. Lamun teh mah urang mobil urang kasinggeung ku batu tepikeun ka kentop mobil urang, wah urang tepikeun ka ngambek ninggal. Oh berarti urang geus ngasupkeun mobil urang kana hate urang. Namun budak urang disinggeung ku batur, urang tepikeun ngambek nih, berarti urang geus asup kana hate. Nu teu kengeng teh jalmi soleh mah nyimpen dunia teh tong nyimpen dina tempatna. Ulah nyimpen dunia dina hate. Lamun jalma geus nyimpen dunia na kana hatena, maka eta jalmi soleh. Jalmi soleh mah nyimpen dunia dina tempatna, lain dina hatena. Teu naon urang beunghar. Da beunghar jelema loba jalmi soleh. Loba aya jalmi nu bat surga kulantaran kabeungharanna berarti beunghar meunang. Nu beunangna teu meunang kabeungharan diasupkeun kana hate. Teu naon urang jadi pamimpin sabab loba pamimpin nu asup-asupkeun mimpin umatna ku adilna. Nu ulah teh pangkatna diasupkeun kana hate. Teu naon urang babudak, teu naon urang gaduh harta seueur ngan ulah dibawakeun kana hate. Jadi takdir ti Gusti Allah kabeungharan, kapangkatan, kailmuan sana takdir ti Gusti Allah nu urang kedah mindamelna nampi kana papasen ti Gusti Allah. Kumaha urang teh sing ridho kana papasen ti Gusti Allah jeung eta papasen ti Gusti Allah dunya teh ulah diasupkeun kana hate. Ari dunya jalmi beunghar tong diasupkeun beunghar. Lamun diasupkeun kana hate
berarti orang lain jalmi soleh eta nu akibatkeun urang sadayana cinta kana dunia. Namun cinta kana dunia poho ka akhirat. Lamun poho ka akhirat otomatis lain ciri jalmi anu soleh. Terakhir saur Syekh nyebatkeun aridin mau an nafsika. Singkahan mau teh aya lahir mati. Urang sok ningkahan perkara ngakibatkeun maot kana. Urang sieun maot. Tapi urang santeuna mah urang tos maot. Maot hate. Penyakit anu aya dina hate teh penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit riya, penyakit sum'ah. Ya teh penyakit hate nu akibatkeun kana maotna hate. Singkahan eta urang. Jalmi anu soleh siap nyingkahan penyakit nu akibatkeun maot. Maot lain maot lahirna, dalam maot lahir mah bisa tos ditangtosan ku Gusti. Tapi maot hate urang nu bahaya mah. Di mana maot hate urang siksa ka dituna. Lamun urang rusak badan urang terjadi masalah moal aya perantara, moal aya pabaritunganna di akhirat. Urang gaduh panyawat lahir, penyakit tipes, penyakit jantung, penyakit kanker jeung nu sanesna. Engke teh di akhirat moal ditaroskeun penyakit urang, bahkan menjadi lamun urang sabar jadi kiparat kana dosa. Tapi penyakit anu aya dina hate, penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit hasud, penyakit ghibah eta penyakit anu aya dina hate sadayana eta nu akibatkeun urang disiksa di akhirat. Maka ari singkahan penyakit begitu akibatkeun kana maot hate urang sadayana. Tah eta saur Syekh disebutna jalmi anu soleh gitu. Di mana jalmi anu soleh aya sifat nu nembe. Allah ngajanjikeun man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa minhum falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sajal minu iman jeung amal soleh di golongan isi jeung pamaget. Bari iman dan amal soleh bari iman di golongan pengisi jeung pamaget ganjaranna ka Allah pasien dua dunya jeung akhirat. Jadi ladang orang amal soleh teh lain di akhirat tunggu dunia bakal kabagean. Allah masihan ganjaran lain di akhirat tunggu jeung dunyana. Ari ganjaran di akhirat mah moga Allah uninga. Tapi di dunia ge Allah masihan ganjaran. Naon ganjaran di dunia? Planuh yannahu hayatan thayyibah. Pasti bakal dihirupkeun eta kalawan hirup anu sae. Jadi lamun urang amal soleh, urang bakal dipasihan ganjaran Gusti Allah kahirupan anu sae. Kahirupan anu sae jangan cantang tu dina tumpukan harta. Kahirupan anu sae cantang tu dina naikna jabatan. Kahirupan anu sae cantang dina tambahna ilmu. Kahirupan sae bisa jadi tina kabodohan ge bisa. Tina kamisinan ge bisa. Nu penting hati tenang. Nu beunghar tenang hate tah ganjaranna tenang hate. Da loba jelema nu beunghar tapi teu tenang hatena. Pamimpin tenang hatena eta jampang anu soleh. Sabab loba pamimpin nu tenang hatena. Jalmi anu pinter tenang hatena, loba jelema nu pinter tapi teu tenang hatena. Ya kira barang nu miskin nu bodoh nah orang disebat godo-godo pahala. Seueur jalmi anu miskin, seueur jalmi anu bodoh tapi hirupna tenang-tenang we. Batur mah rek sare teh hese, tapi jalmi nu miskin dina naon luhureun beca ge kur langsung dina hareupeun hau langsung urang nundutan ku bakatin tenang-tenang nah hirup seperti itu. Jadi pahala anu dipasikeun ku Allah di alam dunia ladang ibadah urang bisa jadi kabeungharan tapi beungharna tenang hirupna. Bisa jadi kapangkatan tapi pangkatna tenang. Bisa jadi harta anu seueur tapi hartana ngatenangkeun ka urang. Henteu boga harta, henteu dipasihan pangkat, henteu dipasihan ilmu, bisa jadi kabodohan. Bodohna jadi katenangan hirupna. Bisa jadi ku kamiskinan, miskin oge jadi tenang hirupna. Eta teh hayatan thayyibah. Palanuh yannahu hayatan thayyibah. Dan urang amal soleh teh dipasihan ganjaran ku Allah man amila sholihan min dzakarin unsa wa hum minhum fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kumaha di akhiratna wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akhirat mah Allah nu uningat langkung su agung pahalana timbatan pahala dunia. Mudah-mudahan aya manfaatna. Sangem tisim kuring wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.